kerja ada bapak. Yes. Sami-sami ya. Nona kaya rek dikubu. Palai naon kak tadi. Ya. Jika rek terecak di belakang selain kayak ayam itu. Palai naon kak. Lapar alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabbi, dan kita yang palai naon kak. Jag jika ada jag. Hayang naon cu. Palai saya goreng. Sok panas betul. Palai bubur. Ujit. Bejek mana? Palai hotdog. Hotdog teh naon? Are hot teh panas. Are dog anjing. Sia anjing keroyan kudu dilebok goblok. Palai naon eta? Palai badot di Jati Gede, kementak Amang Yadi. Alim naon yang Pais. Pais? Ya. Pais badot. Alim naon. Pais gurame. Pais suung. Pais tahu. Pais hayam. Pais naon. Nah, berbayar kiai. Ada pais ti ucing. Ya istighfar cu, istighfar. Ya istighfar. Bener malah pais ti ucing malah. Dan bapak yang pais ti ucing pak. Bisa jadi naleta pak. Bayangan yang anjing teh ucingnya. Kita pakai, kita kembali ke pulang kampung itu semua itu. Bayangan aja, bayangan. Jangan, jing. Guru nawala dunia nawala semua. Ayat baik diuji nawala. Guru jangan. Jangan anak papa. Di mana nih kan naik kucing ngorehan nah kayak itu kucing di buku dan sugane jadi ubar ngomong kayak kucing ubar semangat nyakitin ayah ayo jangan udah wala ada musik Pais ti ucing ke sasar sulamun kamu sami-sami akak berat tuhon berat nanggung berat dari makanan tuala sok atuhan mumpung panas itu panas memeren nyeri kena biwil kumaha tuh tiiskeun heula dawala keberan dan bukakeun sok jangan bukakeun jangan tiiskeun jangan aduh aing dawala surabungna loba seueur akak gulana seueur buka dawala enggak akak oh bangga akan buka ngelun gitu dan heula dawala ini gede-gede tinggi pengen dilemah batas hangat itu akak sami-sami nah ngatua
Asana lah kusian. Nah, nak kata asaan bisi kurang buya, bisi kurang gula. Asaan cu. Bak putih dia kolot aja. Malah bisi kurang buya. Sejak asalnya. Tai ucing, bapak. Asaan? Ku bapak, ku bapak. Bapak makan minum kemis juga. Ayo nama minggu bapak. Ayo bapak teker minggu. Bapak nak dapat juga. Sabja, hitung jamu-jamu tai kucing, jamu-jamu. Siapa jamu? Aduh baik. Nah, berarti ngasaan lah tapi ramai ya isi tegengin ya. Aduh aing dah aing menyunak nempot dah. Pahit yang hasil usia nu cager gitu komo aing gering ngobrol. Terus kumaha tuh ya? Beakeun di usia. Di luar ayat tabur nyata anahingkar Jawa Arjuna sareng Batara Kresna sampun dumugi kayi Gumilang Semar itu kaya Apunten Kakang Semar heboh upami agan aya ibarti anak paminten di singa bisa sediaan ngarabut-rabut sampu wae mah aya kanu saya sasesoyogian kanu salira aya Ampura Kakang Semar kaulah teh tanpa bemakrama atau ibarti anak kesawios akan dengarkan semua aturan aku ditampi nuhun tekan tukang Gusti Batara nuhun Kakang Semar iya biarnya akan semua aturan rambut agak diterima tawala buat guling gitu itu si cepot Kakang Semar timalan agak kunaon cepot tidaman akan parantos lami Raka Batara Yai kumaha ieu Raka Batara ya teu langkung Yai nah pada tega Yai ayeuna siasna jiga kana dipae ya demi panawa maka ulah tega we Raka Batara Kakang Semar ieu salasna kaulah kadieu teh aya kaperogian kan aya naon aya hal-hal anu bade didugikeun barang lucu aya dina impal laksana aya makhluk di luar nyaeta ieu makhluk teh utusan Sukma Dewa anu milarian
negara Tumaritis itu keayaan bisa luhurin bumi nangis marpat katanya aing nanyakeun ka saha-saha negara Tumaritis kaurang dieu ngadu disieun-serikeun kumaha teh ngan kabeh ieu jelema nuduhkeun ka dieu nanyakeun Raja Semar bener tapi ciciri hilang cicirian di goblok dia ngan kabeh nuduhkeun ka imah ieu kampung ieu imah ieu jeung reyon hanya aya raja imahna reyon jeung dendek di imahna aduh tapi buah-buah di jerona mah halus di cik aing bisa neropong sanajan kehalangan kusuhunan katempo sahan di jero barang ditinggali teh nyata mimitina Arjuna jeung Kresna aingan si Nyai Kaleganan itu murid panganan Sasanyinga deh tapi kak bener jika Dewa Kamajaya dulu aduh wah itu bapaknya meren Prabu Semarti itu ditutup belah ditutup wah hebat ala resep Gusti bagus Allah Akbar hari ieu makhluk naon aya makhluk kalau yang patut teh oh kukutanana meureunnya ingon-ingonana meureunna cik dengekeun ngomongna naon kaulah teh menangganam ramu Kakang Semar apa meureun Panawa leungit laras kaulah teh menangganam ramu 3i laras bisa Panawa balik deui ka Amarta tapi di negara Amarta kedah diayakeun persembahan tumbal laras di Tumalang kunaon agan hayam camani lain muning hideung lain hayam muning hideung di dengan buluna bodas amin lain dawala lain kusato tumalna kunaon tumalna teh ku jelema saha kan deui nu kudu jadi tumal teh nyaeta lanceuk maneh sastra jinga dawala sastra jinga Kakang Semar ayana kan sastra jinga teh ieu ini haji buah salah aing aduh tapi bener kata bapaknya Semar anaknya sastra jinga itu dong bangok Gusti wasalah aing tapi bawa kerja marninya cing dengekeun bae doa ayana pun anak ini ditedama bapak wayahna si Cepot rek dibawa sastra jinga rek dibawa ke Amarta Kakang Semar rek dijieun tumal di negara Amarta Bapak Kang awala abdi Pak bae awala Bapak yang tibatan abdi ayeuna pae teh puguh mah ini puguh ieu abdi pae aya alasanna apa di negara jeung bangsa isim abdi banget teuing agan ridho isim abdi itu penting Panawa balik deui agan anajan teuing abdi ridho agan penting Panawa balik deui yakin ye pangeran keur nyamari jiwa juangna luar biasa bakti diri kana ge sabaraga kana